Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui di channel Mang Ence. Ta ayeuna Mang Ence nuju aya di Situ Cangkuang, Kecamatan Leles, Kabupaten Garut. Namun kumargi ieu tempat nuju ditutup janten para wisatana karosong baraya tuh. Daraya pengunjungna. Tapi ulah hariwang Mang Ence aya tempat anu nuju viral cenah itu di belah ditu tuh. Terus di belah ditu oge tuh sarasna mah aya di ditu teh candi nyata candi Cangkuang teh baraya ngan hanjaka wayahna moal bisa waka meuntas ka ditu soalna teu aya tukang rakitna. Dalam aya Mang Ence hayang nyawa rakit ka tengah ngan hanjaka ku teu aya. Keun we urang jalan-jalan ngurilingan ieu we baraya ayeuna mah. Tapi sateu acana subscribe heula teras aktifkeun eta lonceng nanya baraya jeung omat ulah di skip bisi burut. Ya hayu baraya tuturkeun Mang Ence. Hampura banyawa wae. Ari ti Gunung Lumbung ati manten oh ti Bandung mutu aya orang Bandung baraya. Ti Bandungna ti manten Kang? Oh ti cari ngahajakeun. Oh mohon sambil titos ti wargi langsung amengannya panginten. Mohon. Mohon da tadina mah cayeuna ge dugi ka dieu rasa nuju halodo panginten Ajak beutereun nguseup teh. Meunang can. Ulah rakit leutik teh. Aya rakit badag sabaraha jang nyawa jang? Disewakeun teu? Teu disewakeun. Ya lah. Baraya Mang Ence ya nuju di tengah ya. Tuh. Seueur nu ngaruseup ngomong ieu teh teu tiasa lebat Mang Ence rada bangor ieu kalebet we. Da nu sanes ge ninggal teh kalebet. Kaendahan nu aya di
Situ Cangkuang. Anu baru teu tiasa meuntas lur, teu disarewakeun saurna. Lamun disewakeun mang ce bakal meuntas ya, tangtosna teh meuntas ya. Mun hanjaka teu disewakeun ah. Hanya kali tutup baraya, aduh sami ka dieu ge. Tuh aranakeun tuh. Ditutup. Duka iraha buka nama ya. Buka deui mah duka iraha. Kita menuju ke lokasi baraya. Ayo lur ah. Tuturkeun lur. Kita menuju ke lokasi tempat yang viral katanya. Tuh, sarai ya, perpotoan hanya kali tutup baraya. Mangcet tuh bisa asup. Ya masih di situ Cangkuang ya baraya. Tempat anu viral ku barudak ABG biasa sok diparake foto-foto.